Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun wastapun santika simkuring nyuprik pangarti di SMKS Terpadu Buana Nusantara. Simkuring kiwari kelas 12 jurusan Kehutanan. Baris midangkeun praktek kaulinan budak baheula di Sunda nyaeta endog-endogan. Ieu mangrupikeun pancen pangajaran basa Sunda. Wilujeng nyaksani. Jadi, aturan main endog-endogan henteu ngangge alat atau pasamuan. Cara main endog-endogan ngepelkeun panangan ditumpukeun terus ka luhur, anggep eta teh endogna. Terus sabari nyaranyi. Nah, ayeuna hayu urang nyaksikeun main endog-endogan. Endog-endogan pepesiji geprek. 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 Goleang-goleang mata sapi bolotot. Sakitu nu dipihatur kirang langkungna dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.